Akang loba duit seri wae sih. Ada gumiranya beda. Gumira terus-terusan aing mah. Ecelok Kang gumira saeutik. Ari Adi. Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit. Saya kejar saya hafaleun ya. Anu penting urang bersih hate. Anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung tugas kuridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam keur kahirupan urang sararea di alam dunya kesejahteraan banyak. Jadi ibadah keneh nya Kang urang ngalestarikeun alam deh Ibadah. kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat zakat puasa munggah haji eta mah rukuna eta teh rukun Islam. Oh kitu nya Kang. Ai ibadah dina enggoning urang ngalestarikeun alam Tingali akibat. akibat kumaha Akibat. Kieu urang ngadongeng kiranya. cong we ngaresep kana dongeng Dongeng naon resep teh? dongengeng Kieu. lamun ieu gunung nepi ka gunul lamun ieu gunung nepi ka lenang akibat anu bakal datang tingali tadi dieu urang kudu nganjang ka poe pageto teh nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot sajana mati eusina kudu nganjang ka poe pageto jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang Noreang gitu. Tuh, heeh sumuhun ulah dibabad atuh sumuhun. Remuy wae nya ditetep. heeh sumuhun dawuh tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina Saha nu rugi? bapak tani Tuh, sawahna teu kapelakan alatan banjir hiji tah. hiji kaduana Tempo. dek kumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul Tuh. jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul Bahayaeun pisan teman-teman. karunya nya Kang Karunya. nu matak dina lembah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangeret Tengerah kapuji. Gitu. urang pelakan lam toroguk ieu Kang lam taragung tapi Kang eta loba nu pararae lam taragung je Teuing tah. Naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan. Untuk Kasehatan kai. heueuh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gaul jauh ke kota mah. jauh ka kota keun bae ieu geunah keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang aniaya ka sasama bari nya cidra mending hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka nu Maha Agung Ulah petot eling. heh heeh anu Maha Agung teh naon Ari maneh. Nyahoeun. Nu Maha Agung teh nu boga urang Kang ari urang aya nu boga Aya. sahana
nyaeta pangeran. Pangeran urang teh saha? Halo kakasihna. Urang mana teh? Itu. Nu kagungan urang, nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina. Eta teh? Heeh. Jadi aloh kakasihna nya Kang? Nya. Osok tuang. Tara, datu lapareun. Akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang. Osok ngaleueut. Tara, datu hanaangeun. Kang ari pangeran urang aloh ngaranna osok kulem. Tara, datu tunuhun. Akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana Allah kakasihna osok kulem. Margi bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima. Rugi meureun. Pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan. Sabab naon? Lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusih. Nah kumaha kitu? Pecakane maneh ayeuna nya ke gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh nya bakara gerak karena batu jadi pupus. Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan saluk bahaya dunya pupus. Horna dunya teh dicekel ku Allah, dicekel. Sagede kumaha leungeun nya ari Allah Kang? Beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge. Ulah disarwakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh. Tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan. Aib Allah aya leungeunan. Allah teh eueuh leungeunnan ngan Allah kagungan leungeun. Allah kagungan leungeun? Nya. Nu kumaha leungeun Allah? Eta anu dipake ku maneh. Pake ngahuap. Anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu? Hor. Jadi ieu leungeun teh nu Allah, kagungan Allah. Pek diragunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna. Hor. Lain dari tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna lain. Tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasana. Oh, kitu nya Kang. Ngarti teu? Heeh, saeutik. Cingpo. Kang, ieu. Ari Allah teh sabaraha hiji? Apaan dina katerangan ditetelakeun Ahad? Oh, nya apaan hiji cenah? Oh, dua, tilu. Ngan sahiji-hijina? Ngan sahiji-hijina. Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha? Kudu nu iya, kudu nu yakin. Eta. Kudu anu baris manfaat keur ka urang sararea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu manfaat, da manfaat. Nu matak perlu ibadah. Oh nya Kang. Nah cenah naon urang bangsa buta ngaji kitu? Ih, cenah naon? Kudu malahan mah supaya jelema eraeun. Piraku cenah meureun ai buta balener ai jelema saralah. Badieu aya mangi. Abeh eraeun. Nya. Heuh buta cenah naon? Urang jelema goreng patut. Ih, kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup. Oh nya Kang, aya keneh tanyakeun. Naon? Kang, naon? Ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan. Tong nanaon nahlilan nu paeh. Teu ari-ari dan nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang.
nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang tong ditahlilan tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil hor na jadi liur apa maneh nu sok parasea wae jelema henteu nu laliur Gini. mode maneh heueuh Kang ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan ceuk saurang kudu nu mana nu bener mah nu teu pasea anu aman anu tentrem hor jadi tong nahlilan nu paeh ulah lamun maneh nu hirup kudu tahlil sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah lamun maneh teu la ilaha illallah nganu harti teu bertuhan Ayo. heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh ngadoa kumaha muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna ka saha ngadoa teh ka pangeran eta doa dikasahakeun ka nu paeh dan upaya mau narima doa dan upaya mapan kuma urang Urusan. heuh ka pangeran atuh doa kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha geura sok ngadoa deui muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha ngajawabna entong borok dina iman Islamna dina henteu na ge danu aing dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa Allah. nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun sabab tibalik ieu dunya teh eunteungna akhirat eunteungna akhirat dunya teh enceungna akhirat nya nu matak kade tibalik kumaha pecakannya kumaneh ngeunteung Gara-gara tah. grafik maneh ngeunteung leungeun kenca jadi kacuhu grafik katempona leungeun kacuhu jadi kenca heueuh nya Kang dan nu matak nih lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja tapi kudu yakin nya Iya, ulah nu Ya. lain. aya teh soal nu tahlil tadi aya soal ngadoa kumaha jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah moal ada doa na oge kagunganana doana maneh ge nu ngadoana kagunganana atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang wudu kumaha sia Kang teh lieur apa nu parasea henteu nu lieur samet kitu pangartianana hor ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh atuh ulah salah sok Iya, tuh. doa maneh kudu ngadoa nya keur maneh kumaha ih hayang karasa nya pek ngadoa na balikeun pentingna ngadoa teh balikeun kumaha eta nu paeh teh doakeun cilaka Salahkeun gini. sebakeun lain ngadoa muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam nah nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup jo gebro meureun cukang irung maneh aya nu nakol nya jadi ngadoa teh keur maneh abe salamet Tuh. coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we sing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun ngeunah kana hatena jo kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki nya Kang nah eta ieu nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea Eta. gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat ngarti nya Ini kada kapikir eta Kep. atuh naha ari agama datang ti baheula ari pasea meuni mineng getreng meuni eueuh heureuna
agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema. Nu matak pangna agama dikajelemakeun sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato. Nah jahat jelema leuwih ti sato. Leuwih jelema mah leuwih ti sato nya. Kumaha margina? Pecakan we. Grapek doma maling sampe daunna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya. Pagerna dikakat. Heueuh nya. Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan. Acan tapi jelema mah aya nah ieu Jadi contoh kan itu. jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna. Asyik si akang bisa euy dakwah euy Nya. hebat euy boga lanceuk teh aing duh Aya kemajuan. aya kemajuan Kang aya keneh tanyakeun naon boga udud teu si kasebelan Sok giro. meni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat Murang pisan. ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh Ulah katipu. da kadenge Kang tuluikeun sok nya keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung ai bener mah di mana wae da keur di mana wae keur saha bae keur kumaha bae prak maneh kudu bener Di mana-mana eling dinya aya gitu. oh nya Kang kudu bener di mana-mana wae di mana oge keur kumaha keur kumaha oge eling maneh tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran. Kumaha kitu? Baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasyakur. Kumaha? Heuh kitu. Gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang cokot hikmahna we. Contona ye nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeusup. Entong boro hingga nyeusup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeusup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena. Masina gapleh teh kareta. Pan haram main teh, main haram so teh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah bari jeung di pikiran tur tak mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon. Contona kumaha? Contona wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti. Ngan eta genep lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep iman ka Allah jeung iman ka malaikat iman kana kitab-kitabna iman ka rasul-rasulna jeung iman cek-cek bengek ku hancur ka itu anu genep perkara teh jeung di poe akhir segala pan tuh wa jeung iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge dah supaya eling urang kana rukun iman ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanur pai anu bari gitu kitu ieu gubrag balak genep tanya rukun gubrag balak genep nyaeta rukun iman gubrag balak 5 gubrag balak 5 urang cing inget yen rukun Islam teh aya 5 hiji-hijina rukun Islam hiji panganten lalaki liwat manya hiji kana rukun kawin heueuh sorry meuni poho ai rukun Islam teh aya 5 hiji ketuhanan nu Maha Esa Pancasila eta mah heueuh poho rukun Islam teh aya 5
hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munga haji mun kawasa di jalanan ayo nya gubrak teh balak 4 urang cing inget yen bakal manusia teh tina 4 ning aci hiji aci ning seuneu 2 aci ning angin 3 aci ning cai 4 aci ning bumi hari cahayana ge aya 4 hiji beureum koneng boda sideung hari nafsuna ai nafsuna ge aya 4 naon amarah lo ama syawia jeung muat mainna ya eta nepi kana wujud jadi 4 nya eta dat sifat asma jeung af'al hari dat eta wujud hari sifat eta rupa hari af'al pagawean hari asma eta ngaran nah cing inget lamun gubrak balak 4 teh lain balak 4 anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate ngoboran ku gapleh gubrak teh balak 3 naon dah balak 3 nya eta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu gubrak teh balak 2 naon dah balak 2 nya eta cing inget gara pilih mana hade mana goreng tuh sabab ya di dunia ge 2 papasangan kulon wetan kidu kaler burang peti ngodong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki aduh nah gubrak teh balak hiji naon eueuh deui semahkeun angin Gusti mung sahiji gubrak teh balak 0 da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui nah gubrak teh balak kutak dek dihakan digoreng ku aing balakotak mah tak kitu i cing inget teh i nya urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran syariatna urang turut kana parentah naon atasan urang taat teh ya naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna lain eta Kang sok aya nu mengpartina hukum aparatur negara eta mah lain pamarentah tapi oknumna tuh oknumna nya oh jadi oknum nu kitu teh nya Kang nya contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngalah suluh pan nepi ka diburak-barik pan dibawa ka desa di Teungelan bari jeung manehna mah ngalah suluh keur sapoeun 2 poeun keur nyangu ditanggung nage pan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo ai kitu geuning aya nu leuwih ti eta naon sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nu kitu teh rakyat leutik ye ceuk akang oge eta mah oknum penyakit teh anu teu tanggung jawab teh nu mata kade cing hati-hati yang untung tina enteng aya untung tina enteng nu mata kina lebah dieu kade ulah boga rasa bukahaan anu penting ayeuna mah hayu urang ngajaga kalebak ieu urang ngontrol ieu leuweung adik mangga